Ah, hese. Lauk, 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 lauk. Lauk, lauk, lauk. Wah, nanya ya deh. Kaliwat nawarkan lauk buat kahese. Lauk, lauk. Lauk. Naon maneh kumreun gogorowokan lauk 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 we. Hai, si Akang tak apalin hayang nyawa mas Akang. Ya kadenge we bieu teu ti kajauhan maneh gogorowokan lauk 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 we. Ngajual lauk maneh teh. Oh, Kang. Lauk nu saha? Geningan teu mawa laukna, nanawarkeun bari teu mawa laukna. Aya lauk makalam we dek meuli Akang. Da kudu aya atuh puguh laukna, lauk di mana? Lauk di eta Wadaraja Kang. Anu eta dah kagudan. Wah, nah ngaruseup kemari. Apanan nguseup kamari teh ngabarorong teu apal si Akang. Anjir, teu ngajakannya euy. Pugu pohoeun eta teh. Kang dek meuli Sabaraha sakilona? 50.000 Kang murah. Mahal-mahal teuing lauk 50.000 sakilo lauk naon maneh teh? Biasa we nila atuh. Nila lauk mas aya. Golsom aya. Naon gosom? Nila atuh nila macan ge aya Kang. Nu gede bahamna teh ageun. Moal hayang lauk nilem urang mah. Menang teh lauk nilem. Teu pugu eueuh hese. Nah, bisa hese. Pugu poho eta teu moal lukut. Teu pohoan. Sabaraha 50-nya? 50 dek meuli Kang Cepot ge tadi dek meuli cenah. Wah, dek meuli deui sarua. Sarua. Kieu atuh pang bejakeun ka Kang Udan nganjuk we kitu 10 kilo mah. Ya menganjuk wae. Teu bisa atuh kudu kontan. Nganjuk ke dibayar bulan hareup. Moal mikeun Kang.